beas kada karku dukur nenangan kipak itu kan we nenangan yang jualin like tuh mantap ka mana deui boga sakit teh eueuh payu moal anu kieu nya nenangan jang daangan Gusti nu agung jang meuli beas kumaha ieu teh belum salah eta ieu jeung kieu ya Allah tuh poe saban kieu jangan jualan jangan beli beas sugan ngutruk boga pamajikan teh ya Allah ya Rabbi karidoan pisan eta pamajikan pira aku kudu ganti deui mah pamajikan teh aing teh ai hayang si ganti aing teh dapat semun kitu jeung kitu we pagawean teh ban poe ngan kieu ari maneh ngahasa gerenang we salaki terus ka aing teh nanaon atuh ieu teh mesti mana nya geus liar deuleu aing keur naon ieu nah sanu nyita atuh kitu geus di mana kalau segala rupa geus di mana ya atuh tangan tuan geus di mana geus ulin kenal ulin teh pagawean ulin teh pagawean geus kamar aja boga beas acan teh jual ieu jual ieu atuh dengan duit tanah hese ayeuna mah maneh mah bangun ridho heula sing ridho heula mana orang minta duit atuh 10.000 yang beli udud ya kelek ku aing dibere meni banget kitu we ya masa geuning surikeun ka aing teh aduh surikeun ya mah disurikeun sia mah kitu pagawean ulin aing tah aing teh yang sari seperti geus sia tah lah tah yang sering kok aing aing kieu aneh jang beas atuh kenaeun jang beas oge kenai ayo baru urang ngangan lekut jeung aing sian aya si eta boro jangan tukang warung aing sia mah sangat jana ayo boro sia mah berarti sok bobogohan jeung dia janda meureun jarang usaha oge teu bobogohan mah sia mah itu nah yang bohong sia mah sok berenang panguduran teh sia mah kitu kasih serian sia mah hayang mantap ai boro kana lekut dang sia teh bisa sia teh atuh ayo kedul ding sia teh loba ka era hirup teh banget kitu gelaku kana kitu sia teh ayo boro ayo pulungan teh antau di kemana kok aing butuh tah nenangan tuh masa jam 15 acan kalau hayang kana anak aing kurang kumaha